naon item langkung ti payunam pinuhun kersa ditimbalan enjing ieu nyanggakeun salam silaturahim salam pangabaktos kahunjuk panjenengan babehku tersayang ti abdi oge Bapa hapunten ieu daku selaku anakmu banyak menyusahkan dirimu aduh Bapakku abdi dihampura Bapak loba dosa ka aing Pak nuhun ya pujastuti laing tiluan ditarima ku Bapa ditarima ku dua panangan tangan lan kiwa dicangcang dina sapucuking rema simpen puning ati pun dehing mastaka waduh bahasa Bapa keren siga dalang Irwan tah enceup pisan beda deketna jeung Bapak Rektor Uniku Bapak Dr. Haji Dik Haryadi MSI Bapak urang can wawuh sareng Kidalang Jojo Hamzah HS wawuh deui jeung Kidalang Bandi komplit Bapak mah nya kabeh wawuh can wawuh jeung nu kaluar ti penjara Bapak mah sugan mah urang wawuh teh jang ngulukutak wae di lembur Bapak mah beda wawasana luas wing percaya ke Bapak mah lah gapleh bagi curah hiji di unggal lempur Pak ulah ambek Pak bercanda Pak moal deuk ambek aing mah ja tah Bapak ieu enjing-enjing teh aya pikeun saeunaon kieu ya kahiji dewek teh sono geus lila urang teh asana teh 2 poe teu ngariung cara kieu keun emak ilaing mah keur ngabubui boleh di tukang antep wae sumuhun da boleh nage dibubui urang teh hese geuning komo gas deuk naik engke mah wios Pak nyangu ge dibubui bisa kitu nyangu dibubui bisa naon bisa teu ngeunah urang di dieu teh sasatna silaturahim ari silaturahim teh sila teh ngahubungkeun rahim teh tina kecap bahasa Arab kadeudeuh ngaran-ngaran nyambungkeun kadeudeuh teh lain jeung nu anggang pang jeung nu deukeut nyambungkeun kertas jeung kertas dideukeutkeun disambungkeun tah silaturahim oge ngahubungkeun kadeudeuh gampang jeung nu anggang urang teh kudu akur teh jeung nu deukeut heula adi jeung lanceukna indung bapak jeung anak-anakna tatangga boh eta mah deukeut di tempat gawena deukeut imahna atawa deukeut hubungan darahna janten ari silaturahim teh sareng nu caket heula heuh sok sanajan boga anak jeneng boga kadudukan beunghar tapi jauh di Jakarta nah sia teh lamun kenteng bocor teh rek nelpon heula anak di Jakarta atuh bisa banjir mah anten ka imah ngantian anak di Jakarta mah heuh kitu mun bisa matah urang teh akur teh jeung nu deukeut heula kitu oh kitu atuh paingan manggung ayeuna 2 rombongan jadi akur jeung nu deukeut ame silih tulungan nya teu aing mah dek akur deuk teu kumaha cek aing pokona nu bager ka aing diakuran anu teu bager ka aing ku aing tetep dibageran ku aing dibere tali sameter digantung ku aing Pak eta ketukangkeun beudeuh si Gareng siapa 86 baturan ma ilaing Gareng keur ngabubui bolen oh siap 86 hayang bubui bolen jangan ku aing peakeun ngahubungkeun kadeudeuh silaturahim gampang jeung nu anggang sumuhun Pak da kieu geuning abdi hirup teh asa kieu bae geus kasalip deui bae ku Andri ti mimiti abdi wawayangan can kawin-kawin batur mah geus anu 2 kali 3 kali da tuda si eumah aya nu bogoheun kalah kalumpat teu hayang da jama edan koplok ka aing ge aya kungsi harita Agnes Monica kabdi ngudag-ngudag Pak
Agnes Monica sumuhun ngudag-ngudag ke abdi naha ku abdi di rotan tai kotok bibirna asa susah bae lieu keueuh ragap taya beda jeung bujangan batur. Bujangan batur mah hayang mobil kabeuli hayang motor kabeuli abdi mah hayang meuli sapedah bae teu pira da teu kabeuli eta neangan sapedah di tukang bolu eueuh Pak. Lamun urang hirup asa susah tadi dewek geus ngomong boa-boa urangna jauh kanu ngahirupkeun urang. Cek logikana kieu jang lamun dewek jadi guru ngabsen kanu jadi murid isuk-isuk jam 7 can datang keneh di absen jam 10 can datang wayah balik kira-kira lamun aing menang rezeki dibikeun kanu murid anu bager di absen aya tak anu sok bolos bae naon urusana absen kana ka Allah itah sok teu ngalarti ai bapa dengein heula ulah wa kaparotes dengein piraku Allah ngabsen ka urang teu kabayang lamun Allah teh ngabsen cepot hadir bos. Ngaran-ngaran pangeran ngabsen urang teh ngalangkungan sora muadzin wanci subuh wanci lohor wanci asar magrib jeung isya teh Allah teh ngabsen ka urang kuduna absen lohor teh jam 2:10 menit der urang mah datangna jam 2:30 nah pantas menang hadiah tapi dah heueuh nya udah pari keur gawe keur tanggung di sawah mapan geuning keder hese galang teu acan beres sapecalan deui keur moe pare can garing kaburu hujan can bebersihna tah da urang mah ngagugulung dunya padahal moal aya anggeusna. Aduh jero ieu aing kudu nanyakeun kumaha maksana taya anggeusna panaya anggeusna geuning di dunya teh cek saha aya anggeusna beurang kaselangku peuting teh pan beurang teh anggeusna da aya peuting nah peuting aya anggeus geus katutup ku beurang pan aya peuting deui ngandung harti di dunia mah eueuh nu anggeus. Ari geus dianggeuskeunna di mana engke di poe akhir di akhirat teh akhir panganggeusan jama hirup di alam dunia. Aduh jero keneh Pak sok bedah deui Pak bedah deui kurang paham ieu IQ-na keur lemah malum can dahar sangu goreng isu keneh sia geus nanya sangu goreng kieu jang pohodeinya sia bapak pohodei keur ngebahas naon kieu cu nasi goreng heeh aing kebawa ngabsen ka urang teh dina 5 kali dina sapoe teh ka urang ngabsen nganggeuskeun pagawean di alam dunia bisi urang boga hutang can bayar kaburu paeh aya poe nganggeuskeun di akhirat. Nah cenah urang pikir nganyeri jalma batur nganyeri nepi ka maotna nah geus anggeus kitu lamun jalma maot panggih di akhirat menang balitungan sugan urang teh bungah nganyerikeun hate batur nepi ka paehna anggeus aing moal anu ngabales dia di dunia can anggeus di akhirat dianggeuskeun ya. Aduh coba aing boga hutang ka pakuwu cing lamun abdi gaduh hutang terus pakuna teh teu aya abdi maot paku maot tah umur urang maot teh lain berarti anggeus dipenta di akhirat maneh boga hutang can bayar sok boga amal naon dibikeun tah kanu kahutangan ku urang mulai ayeuna moal kredit motor aing mah rek maling bae ameh langsung. Jadi lamun urang aya kahoyong teh kedah caket sareng menyiptakeun urang heueuh tuda parina adana ge tuda kumaha adan subuh jama kolot boro-boro hayang hudang palebah cek adan subuh teh ai jolan tuh hoi ruminan naon boro-boro hayang hudang tangke mah digewok mah sigana mah nu adan teh da lain jama kolot nu ngora
cobaan sahnu adan Andri cenah pengantin anyar. Nah cenah geuning adan subuh pan geus nyubuhkeun tadi peuting cenah. Cobaan adan subuh teh hebat langsung nyepeng emi ke lamun abah minta keur adan teh abah minta wayahna ke nu ngora aya abah minta di dieu mudah-mudahan eueuh oh aya urang ganti tong abah minta abah ewo teh deuk adan aduh aya di we ganti ulah abah ewo abah wasja teh deuk adan aduh urang ganti ulah abah wasja tos abah eta benya abah pas badannya pengemik teh cek nu ngora teh abah mah calik baekeun anu ngora adan nyepeng emik kep langsung pas hayya ala sholah siga bapak Kiai Jujun Junaidi geuning ti Bandung hayya ala sholah geus goblok panjang teuing ngurung aing pegat dalang teu sopan ka aing tah kudu ada nu hade nya Pak ambeh garuga tong didenge sorana jang tapi tingali eusi jeung lapadna hayya ala sholah hayya alal falah teh urang sangkan menang kemenangan aing salah di bae atupan sugan be adana alus teh meureun urang gewok teh ka masjid kabeh. Waduh, adan alus kabeh. Ningker ka masjid, perbuat sampai masjid. Saha nu adan? Wa ebod, alus bod teruskeun bararik deui we kabeh. Sugan teh deuk salat. Urang ngadeuketan nu nyiptakeun urang. Lamun urang aya kahayang. Aduh, kahartos Pak pami kitu mah. Nuhun yeuh Pak. Tuluy jang dewek teh ngimpi di pajeungan ku karuhun-karuhun bisi ieu mah palang siang lain siang itu ti peuting ngarenyem bae sia mah peupeujeuh ulah waka ka mana-mana sabab teu ngareuna hate peupeujeuh cicing heula di dieu oh kan tenan da moal kaluar sieun panggih jeung nagih abdi mah harita nginjem duit sumuhun teu pirang 2 triliun abdi nemutna oge paingan beungeut sia beureum nya keula naon hubunganna heuh siga hutang sia mah aduh Allahu Akbar ngaturkeun lah ka urang dieu sadaya nyong gudang seniman digewok teh komo padalang bandi mah di samping seniman eusi jeroana rohanina da sok ngaruat tasilai mun hayang diruat gampang kadalang bandi lamun hayang disunat ka aing kurang gaji mesin sia mah meh tere da puguh da aing mah tina kayu meureun ku diragaji urang kudu buktikeun ka urang dieu urang ge sok jadi seniman bisa naon ieu teh urang ngabuktikeun teh heueuh di dalam gudang seniman qosidahna aya urang ge kudu bisa laguna nu teu ukur boga estetika tapi boga etika aya alusna jeung aya sopan santuna urang kudu ngalagu ring zaman baheula mah lamun deuk adan magrib teh sok di dieu duka di dieu keneh sok di aos duka henteu sok kieu geuningan eling umat muslimin muslimat sok keneh urang dieu sabab naon zaman ayeuna Bapak Ibu gogoda budak ayeuna beda jeung budak baheula budak baheula sim kuring ngadenge adan magrib ngulampreng keneh di jarian ngulampreng keneh di jalan cek pun bapak teh cepot magrib sia sing asa dekala wih dak heueung gegebegan langsung pelejeng ke masjid wudu gek teh langsung milu diuk da soak ari zaman ayeuna disingseunan ku jurig teh lain sieun kalah ka mawa HP mana cenah di syuting ku kamera eueuh dipikasieun hargaan sakabung mah karunya aing ka jurig nyong distrifikasieun ku jelema tidak berkutik na YouTube bagi jelema tega moal kamera urang cuang newak kunti cenah langsung moal kamera disorotkeun etong boroning kana jurig sia teh malaikat maut ge diheureukeun aya mobil lewat kurlong
orang teh asup kana jalan sup pas lewat teluncat jreng ieu malaikat teh jadinya tah dorakana jelema ayeuna gogoda budak ayeuna mah ibu tong disingsinan ku juri gogona nu jelas mah tina HP teu saeutik budak pas jeung kolotna gara-gara hayang HP Android naon Android tah eta Android gitu heh Andro id sok disingkat jadi Android oh HP tah gogoda ayeuna mah tina HP tong browning budak eta kolot bege mau HP dewek inget keneh nyong dek salat Jumaah sok sanajaan bacaan Imam Hade mawa HP digolerkeun bae di hareupna bari jeung layarna teh ditangkarakeun urang teh langsung bacaan imamna teu hade kumaha sampai Allahu Akbar bacaan imamna menyentuh kolbu kumaha menyentuh kolbu teh heueuh sok san bacaan Imam Hade urang bisa kaganggu salat keur hubungan urang ka Sidratul Muntah jeung Allah tina salat kaganggu ku HP digolerkeun ditangkarakeun geus Allahu Akbar teh cek imam teh Bismillahirrahmanirrahim dewek salat langsung aduh ieu bacaan hebat Alhamdulillahi rabbil alamin manteng urang teh ka Allah Ar-Rahmanir-Rahim teng rasaan teh ngapung ka Jumantara siga Gatot Kaca Maliki Yaumiddin asa ngapung jiwa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim yakinnya asa manteng ek pangijeng Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tah cilakana di dinya kumaha nalika aing ek ngomong amin teh HP caang atuh aing teh alah wah si bos nelpon cek dewek teh ya Allah hampura ek ngangkat telepon heula rewah ku aing teh halo bos punten cepot proyek terjadi gagal alah geus salat dibatalkeun proyek gagal lamun cek bahasa mah sudah jatuh tangga tertimpa kepala sudah jatuh tertimpa tangga tah eta jadi sudah tangga jatuh tertimpa jatuh gitulah kumasi sudah jatuh tertimpa tangga dah eta sudah jantuh menimpa tetangga geus mulai teruskan salah tah kitu maksud teh ka para bapak para ibu sing jaga lamun tiasa mah HP teh dijadwal budak teh lamun magrib kajenting pasea dari budak teh umur 7 nepi ka 15 tahun mah kudu siga tahanan dibere jatah lamun nyepeng HP ti jam saanu sampai jam saanu lamun teu dibiasakeun ti ayeuna iraha cilaka eta dina konten YouTube bae pan geuning sagala bisa ditonton YouTube tah eta YouTube-nya YouTube eta komo ka ibu-ibu biasakeun lamun nyareos teh astagfirullah lamun meunang karuas teh astagfirullah lamun meunang kaendahan subhanallah yang meunang karuas kutil kitu tah geuning